Ya orang nila. Ay naman yung kia orang neangan daun abi na orang penyangon. Soal kamu kuning ni orang kan mulungan bawang kene. Atuh hayo. Jejak daunan katanya. Kumaha kan ya? Masak-masak ya. Tarung kudu kumaha ya ieu na? Orang yang foto itu nah itu nagog. Hayo, Bro. Tuh ambil dulu. Di mana barudak cari Cina? Masalah budak makai daun deh. Anjir itu bisa ngambek manehna aya di mana? Orang aja budak. Ngomong aprok pokoknya rek dihukum. Saberat-berat. Nanti kan hal mana deui mangkatna itu budak. Pinter-pinter teh. Itu juga yang mau poganduan. Pokoknya sih itu mah jadi budak SMP. Ya apa itu? Ya. Aduh. Tasya. Hah? Uh-oh. Sare. Woi, dia. Saya nu ngagoron aing. Hah, itu siga wajambrong salaki lanceuk aing. Aing mangkat ah. Dah lompat, Pak. Nyalo. Ayo udah gak tugas kena. Assalamualaikum. Mana cari cing neta? Siap. Non orang salaman kum teu jawab. Ari kunaon akang teh ngomong teh jawab bae. Meureun akang sok nganyerikeun lanceuk sari.
Pura akang hilap. Ayeuna kemana si Mirna? Ah, moali bejaan iya ka mana teh Mirnana. Sari bejaan akang. Moal. Sari nih kemana deh? Pak, kemana? Yang udah si Sari hayu milu. Ih, mau dicai wah, juga betul. Iya, halusnya. Naon kalau si banget rengangan si Sari. Ayo tuh. Ayo tuh. Bro. Ini lompat mantan jauh. Ayo siya, kalau orang dibejakan siya ka warga. Kolot-kolot bobogohan yang budak leutik. Budak sekolah SMP deui. Arek naon siya ngajakan aing ka dieu? Yang beradut ya? Yang beradut. 5 juta. Letik tuh 5 juta mah. Pan aing bos. Ya mana keluarga? Lut aing yuk. Kamu itu teu boga mah. Ulah loba alasan. Mau loba ieu kantongnya teu kawadahan ya. Sakieu ieu teh. Enak ka mana meureun? Sia, aya teu boga duit nu ulah loba bacot. Tenang aing boga batu sakti yeuh jeung jaminan. Naon ah kos kieu jimatan. Gagabah sih ya, penting bisa hurung ya. Bisa ngaleungit ditambah sakti mah. Anu ya, dik bobogan ya, orang kabeh tanya ke batu ieu. Oh. Kunaon, mana dibikin mangkat dari mana tadi? Teh kuna naon, tapi manehna mere batu. Aki sakti pisan. Mana disogoknya ku cincin eta. Kumaha nipu. Pancak manehna peuting mah bisa hurung jeung bisa ngaleungit. Nya beunna bisa ngaleungit mah da poek peuting. Teh ngawadul nipu urang tadi nempong manehna goyang-goyang. Maneh mah sok percaya wae. Ah ilok nipu ah. Tapi manehna bos loba duitna. Ngawadul eta mah. Ya aku yang dijaga. Ya, ini masalah ngelanjutin dia nih yang si Mayang. Yuk. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Makasih.